Yuh aya kalaluman Gusti alo teh. Cita-cita teu kacapai wae dawuh pelatihna. Yuh aing ka mana nangan pelatih ya Gusti alo. Peraringan teh ya. Kemana sih dadanya euy? Banyak didinya mah teh. Kurang macing di dia. Ah yang pokok keur bararingung gitu yuh. Yung naon? Ente itu cita-cita teh can kacapai wae. Naon atuh maneh? Paling teh jadi abri. Anjir. Geus biasa ngecek aya hirup. Jadi abri naon? Jadi abri kan teh bingung ente sia anu ngalatihna. Bingung. Heeh, da anu ngalatihna kumaha tuh jadi kalah bingung gitu yuh. Lain. Uing boga babaturan atuh arek-arek mah. Pelatih. Heeh. Heeh atuh sok atuh. Kan kudu mayar dah lumayan. Lah keun bae atuh mayar nu penting bisa saeuna ngalatih. Ring jago eta mah. Baheula mantan perang kan. Jadi bisa nembak bisa nanaon mah teu ngalatih teh. Tomboran nembak eta mah sagala ge bisa katembak he. Hayu atuh mah anu buru-buru tercapai gitu cita-cita. Mana boga duit sabaraha tuh? Aya sabaraha teh 20.000. Ya peda itu mah bager teu kudu mayar kita. Heeh, bae tulahnya itu jangan Da babaturan na dieu. jangan beli pedas namangan bae mah atuh yang ari kudu mayar mah 20. Henteu teu kudu mayar mah. Itu kudu mayar mah. Nya bener mana yang bisanya. Lama tuh nganterkeun ka itu. Ya. Murid eta lah kalaluman kieu nu daftar kana sugan aya nu mentam latihan atuh. Nah, ya di dieu mah teh. Eta mah res ya euy. Non geus jago pisan kana sagala. Wah. Euy eta mah pokona mah. Kan mana kudu serius diajarna euy langsung ngerakeun. Ah, itu. Oh, langsung ngerakeun urang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mah galebat. Oh, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Anu. Oh. Pak, kumaha sehat, Pak? Alhamdulillah. Syukur atuh aduh, obat tuh panggil urang teh nya. Ya. Nuhun aduh, kumaha ayeuna? Kayak mah alhamdulillah nya keur kieu mah kan. Ieu teh boga eta teh boga naon perusahaan gitu awan ngalakeun eta latihan. Ulah teh di kamari kamarana tuh barudak sok dilatih. Itu taruh ka itu geus nyari jeneng batur mah. Geus jarenang. Jeneng. Oh, geus garawe meureunnya. Geus boga gawe. Hebat atunya. Tuh, ya bare buat eta mah baturan abdi mah teh ge geus mantap pokona. Geus loba murid meureunnya. Wah, beuling ti kamari mah teh 50 urang ngalatihna teh. Oh, jadi enak mah keur saya muridnya. Teu aya ayeuna mah. Nah, Pak kalarasan abdi teh nya. Ieu teh nyana kerencangan. Oh, Abdi teh nya teh hoyong latihan cenah. sok lah, sok. Hoyong latihan. Sok. Kirana mah kaganggu gitu Bapak. Moal di dieu mah. Nah, saya teh nya dateukeun. Ya, se. Mun kieu tah hoyong latihan cenah. Heeh. Pak, ngan ieu teh mah ngahi pendaftaran teu? Antu gratis di dieu mah. Masalah latihan mah gratis ya mah. Gratis. Gratis. Oh, nya syukur atuh. Teu boga duit ulah karunya ieu mah. Urang-urang sudah dijujurkeun ya mah. Oh, Dijujurkeun buku teh dia mah. Nya syukur atuh di kitu mah. Gratis cenah, Itu alhamdulillah gratis mah. Bere iraha tuh Pak kieu teh na. Ieu teh da. Latihan Tos teu kiateun geuningan lumayan lamun bae teh dipipir imah teh. Itu mah lah poe na atuh. Ayeuna teh nampa teh. Ayeuna Perbo. Ayeuna teh, Pak. Po. Kemis Jumat. Aku kalangan tahunya euy. Paling kudu kana Sabtu we, Sabtu. Nya pan ayeuna Sabtu teh. Iya ayeuna. Ayeuna Sabtu teh. Halus atuh ayeuna. Halus ayeuna bener kana Sabtu. Nya Jadi langsung ya Pak. langsung ya, Pak. Langsung jadi teu kalangan eta teu kalangan deui waktu gitu. Oh. Nya tuh Atuh ayeuna di bade di mana, Pak? Latihanna? Di situ pek wae. Di luarnya Di ambil luar. harganya. Ya di tuna lapang itu. Oh, nya hayu tuh. Sok geus siap mah teh. Siap lah sok. Sok atuh. Yap. Atuh, Pak. Ngata. Ayo tuh. Nah, Sok rek mana namanya? Latihan abi ngabandungan di dia ningalikeun. Sok atuh nungguan. Pada ieu nya diranya. oh sok tuh di situ lapang tuh. Bener rek kade ulah ngecewakeun urang euy. Bapak hapunten nya aku abi diganggu ya Oh, waktu bukan lah, bakat nada. Oh, bakatna nya. Bakatna. Oh, atuh. Sok nih di situ.
Sok latihan lah ke minum yuk. Oh itu latihan jalannya. Latihan jalan. Sok. Berat badan bukan teh. Ah, Berikut. Balik yuk. Apa nembak ya? Terus Nah, jadi teh. Balik kanan. Kanan. kumaha balik Balik kanan kanan juga kanan. Kio, Nah gitu. kio nya. Nah gitu. Balik kiri. Kio. Nah gitu. Jongkok. Anjir, ngebut. Oh, Terus kumaha deh? ayo nama, tak cantenya, rasa cantik. Orang terus baru bupatnya, Terus? tempatnya. Apa orang kita? Tuh gitu tak. Kio. Nah gitu. Terus Maju kan iya. kio, Nah gitu. Kan iya. kio. Nah, itu ayo mah. Guru bisa itu orang teh bisa bertiara. Oh, kumaha sih Arab teh? Tiara tuh yo. Orang nak kita. Oh, kio nya. Kio kapan orang bernema? Oh, kionya. kita. Oh, balik maju itu lama. Maju maka itu gitu. Oh. Ayo nama kau diajar nahan ke nahan musuh. Kumaha? Oh, kio. Nah gitu. Oh, kio nahan Kau musuh datang tanya. musuh tahu orang tuh. Orang gitu tak. Oh. Kamu diguling. Mati. Kunaon, Mbak? Kunaon, Pak? Iya teh tahun. Naon? Eta teh kudu ya teh bernembak teh. Latihan nembak. Oh, Dan orang kudu silat heula. kumaha sih teh? Yo. Terus Tapi latihan tahu deuk aya ka teh kieu latihan teh. Lah urang teh. naon ieu teh? Ieu teh jurus kuda lompat. Kuda lompat. Pak, abi mah enak hoyong latihan nema. Oh, aya sok kelen naik ke heula. Sok atuh jig cenah heula. Kalau berdiri yo berdiri teh yo. Ah, ini mah kieu ini cenah anu belajar nembak tahu dan kieu. Yo kieu. Tapi apa sok. Yo. Ah, itu dah bukan kedua kieu dah. Ya, kieu ni kurang lempeng ya Oh, tan. kieu kan kena musuhnya. Nah, kieu nya dimana datang musuh teh urang teh kon itu musuh teh. Nah. Dua. Ya. Bapak. Kunaon teh? Balik ah teh pelatih teh kalah nembak sorangan. Pak. Yo. Duh, anya kalah mau kacapai cita-cita ieu mah kalah katempuhan atuh kieu gawe mah. Kumaha atuh nya?